Kalau ke mana? Ke gunung, mata kok ke baju dia. Mata aing main di atau ke kebon aja. Rek ngopi ke kebon sih kayak ini. Iya, ke gunung mana? Akeh kan itu. Sen ditanya puncak ya. Tapi itu makin nyakit. Kurang beh dieu euy. Kurang beh dieu. Deketan sana. Hah? Ini setik. Oh, lah. Mohon mangga. Kayak ngepel nyaho ayo ge. Naon? Sugan eta. Mundur ya. Ganti cihan tapi ngopi di dede ai tahu ya tahu Jadi kan yang iya. naon Isinya lah ya. oh Bisa diijikan iya nama aya kan kuatan tipis rada ngebul belum mau personal, oi.
Bisa.
Biasa Pak. Beren. Lanjut. Naon sing raget? Kita dah can posiji can bray. Kaburu kabita ke tempat diuk. Capek anjing ngawadulna. Aing enggak aing kudu 150 dB. Kudu diuji ieu penguji naon teh? Suara. Kenal pot brong. Disintakan Pak. Nyambung. Kirang reungu. Masalah sampai kaburan. Nah, datang ke dahar ya. Ngesang deui atuh ieu mah bray. Tapi posisi teh dahar ieu mah euy. Posisina jauh pisan anjir.
Oh, 200 meter deui, Bray. Oh, begini berarti. Bila teuing di pos bayangan hijina, oi. Lah kulon. Lah kulon. Wetan atuh. Baik, Anda guys nyantai. Guys 2 kali pindah, anjir. Lapak ge, euy. Weton. Isang doi. Korban jai korban pindah tempat ah. Hareup leungeunna teh mamawa nesting. Aduh, genah kieu euy. Bea kebon pinus. Langsung nu kieu euy. Rek samala di laut. Rek samala di laut.
MotoGP oi. Pos hiji Raksamala. Raksamala di laut. Wing patohola tuh oi. Wing patohola di dia. Hiji sa. Iya tuh anjing Raksamala di laut eh. Oh, ayo. Ini juga nama atau China enggak bisa apa satu itu benang kabeh euy. Hah? Burayak. Kita dulu. Lain na proses tadi.
Anjing. Menak di Pajajaran keur ngadaraweng euy. Tahu tuh. Bilang. Apa itu? Mana apa tuh? Cepat. Emang benangku daun jangcop. Asli parah ih. Apa dengan bejaan nih? Tuh beneran jam gini. Kadena tadi cebok teh ku eta. Waduh, cilaka anjir buka teh. Gede.